Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca Abah, wargi-wargi Abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan, yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka cekaula oge ulah samunaka jagra kakaraku saurang andika teh geus gogoleran kumaha geus kitu jagra andi ngahehe bari nyarangkeun anu keur ngabebengkang duwi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana disangka mah pajagra teh bakal terus musek sakurang-kurangna kapaehan mah kudu lantaran tonjokan leungeun Buntung teh geus teu kudu disangsikeun deui kahebatanana. Sakur nu geus ngasaan mah kabeh oge taya nu teu gigis miris, tapi pajagra tetela ngabogaan daya kakuatan anu mata kaget manehna kal ngagenta kudang deui kalawan teu sakara-kara. Ari lain beungeut mah anu ngadadak euceuy beureum nambaga teuing lantaran nafsuna anu tambah ngagugudug atawa memangna manehna teh satekah polah nahan kanyeri dina dadana lantaran tembong nangtungna rada ngagaleong. Wah, hebat Ani, hebat alu teh. Moal susah nutu Andika mah. Pajagra nyaritana bari ngahuhuh. Tetela kanyeri nama teu bisa disumput salinungkeun. Ngan bubuhan ngarasa keneh wani we nyang hareupan pok-pokanana mah teu wudu masih keneh harus naker. Syukur we ari aya karasana mah jagra. Butuh keneh bareunnya. Andi oge ketakna teh eleh geleng. Bari hate mah ngarasa kaget oge. Lantaran tetela nu jadi lawan teh lain ipis-ipis daya tahana. Wah, bagian si lain ayeuna mah. Pajagra ngagorowok, curela teh manehna nyampeuk bari nyabetkeun bedogna. Ngadenge pok-pokanana nu teu beda we ti nu ngoa naker. Lain deui matak ngahudang nafsu anu beuki ngagugudug. Baheula jagra. Coba-coba ari butuh mah. Andi oge nafsuna teu kurang-kurang. Bakuna mah ari ras ka Madtasim tadi. Cacakan lamun manehna teu kaburu nulungan sareatna Madtasim teh moal kapuluk deui dadana tangtu ditiir ku bedog. Lap ani ngareundeuk hiuk siku-sikuna diheumbatkeun ka luhur beletak kena pisan kana pigeurang leungeun pajagra anu keur nyekel bedog. Aduh, pajagra ngerepeng tapi bedogna mah teu lesot kalah terus we ngaheat ka handap. Rokaya Andi gerakanana teu eleh kesit. Manehna ngagentak ngagerakeun deui siku-sikuna. Beletak deui. Pigelangna beunang dihanca. Hiuk. Leungeun buntungna nyuruntul deui nobros dada. Aduh. Pajagra ngagero deui bari ngerepeng. Sarta sakali ieu mah bedogna nepi ka meceleng kageweungkeun. Tapi sanajan kitu, ari dadana mah geus hasil bisa disalametkeun ku jalan ngagilkeun badana ka katuhu.
bari narik suku katuhuna ka tukang. Los. Dengan buntung ngan saukur bisa nobros angin. Hiu. Dengan kenca Pajagra ngadius dek mapegcukang irung. Tapi aneh ngagentak ngagilek sarta ngabalirkeun beungeutna. Heat, kriwa. Pikiran dengan Pajagra benang ku gerakan capit hurang. Langsung ditarik bari dibarengan ku ngangsrona suku katuhu kahareup. Tuk. Beteng Pajagra benang dibeset. Hah? Pajagra ngaheujeun bari kawas-kawas nudek ngudulkeun esi kadut. Heat. Dengan buntung juruntul dek mapegpunduk. Ki Badra nu harita gawena ngan nyaksian mani meureuh deui nempokeunana. Bari terus culang cileung kawas nudek lumpat. Lantaran kumanehna geus bisa dikira-kira. Yen guruna teh moal bisa menyat deui. Pundukna pasti bakal remuk dihancak ku leungeun buntung. Dalah, pikiran Pajagra ge nya kitu pisan. Lantaran sasatna tayadang kadeui pikeun ngejat. Tapi nyaeta ngaran-ngaran nu teu kapetolan ku akal. Ongkoh deui tacan pasti nawe meureun. Manehna kudu ngalungsar jadi banusan. Pajagra teu panjang mikir deui, man gapruk we ngarontok sukatu Andi anu tadi mentas ngabeset kana beteungna. Hogo we. Andi jadi ngagurubug reuwas sarta kontan badana ngajengkang anu saterusna ngagedebut nang karak bengkang lantaran ku Pajagra terus ditarik satakerna. Hehehe. Gampang deuleu ngaguna sika badan aing mah. Pajagra ngahehe bari jurat luncat anu maksudna deuk ngajejek sirah. Tapi Andi sanajan sirah na rada leuneng ngagentak mapag kusi-kusikuna anu memang teu lepot dicecekal. Belentrang we mumuncanganana pisan awor jeung siku-siku. Aduh, gelo sia. Pajagra ngegero bari ngajerete sedang Andi ngagentak ngagurinjal hudang. Bas we siku-sikuna dibebaskeun kana palebah cangkengna. Lantaran lawana ayeuna mah geus lemor. Mireungeuh lawana geus bisa hudang deui. Teu antep arah deui sabrut we. Pajagra ngasupkeun jurus timbanganten anu dijojo dada Andi. Lantaran maksudna oge deuk dibejadkeun. Andi ngagentak mundur salengkah bari sakilat ngawangun gerakan tapak jalak. Hiu, jebrod. Dengan katuh Andi nu ngadius ti handap langsung ngabentur dada lawan. Waduh, setan sia. Pajagra ngagero bari ngagentak narik leun katuhuna sarta langsung dipake ngagunting leungeun lawan anu mentas ngicip-ngicip dadana. Rokaya sakicip oge leungeun Andi geus ngaleungit diganti ku nyuruntulna leungeun buntung anu deuk mindo nganca dada. Wah, dengan buntung setan. Pajagra ngagero reuwas bari ngagentak ngagilek nyerong. Tuh. Dengan buntung dihancak ku leungeun kencana. Aduh, setan sia. Pajagra kalahkah ngagero deui bae. Lantaran karasana leungeun buntung teh teu asna teu beda we ti beusi. Palukarna kalah ka leungeun manehanana sorangan anu nyanyautan. Lebok teh Jagra. Andi ngagentak ngagilek ngatuhu, ngangsrodkeun suku katuhu bari barengan ku ngabelesurna leungeun buntung. Tapi Pajagra nu ayeuna geus ngarasa bangbaungeun ku leungeun buntungna. Rikat luncat ka gigir bari nyambarkeun panejehna deuk ngahancak ka kemplongna. Rokaya Andi ngagentak ngangsrodkeun suku katuhuna ka hareup bari sakilat ngawangun gerakan malang putung. Tuh. Dampal suku jebrag dihancak ku leungeun katuhuna. Aduh. Yorit sia. Pajagra ngagoak bari ngedeprek cecekolanana asa potong. Jurat. Andi kabelah katuhu dina gerakan panggal muih sarta mundek binasa piraku termuk sirah Pajagra dibentur ti tukangeun. Tapi Andi mah teu kitu. Ukur karawak we punuk Pajagra teh dicerek langsung disurungkeun ka palebah Ki Badra. Oguh we Ki Badra lain di ngaranjugna lantaran ujug-ujug aya nu nyuruntul. Teu beda we ti badak anu deuk nubruk. Maksudna mah deuk ngagentak ngejat. Ngan dipikir deui pasti guruna bakal terus ditotolonyong. Sarta teu mustahil antukna bakal ngagebru ti Gusruk. Inget kadinya Ki Badra kalah katerus we pasang kuda-kuda pikeun ngahadang Pajagra supaya ulah ngagebru.
Tapi puguh nyuruntul lain sanyuruntul nah. Lantaran disurungkeun ku tanaga nu teu bisa diukur. Kumaha kahebatanana. Baru karena ari gabro ari gebut we duanana rubuh patumpang tindih. Ki Badra nu pangripuhna lantaran eukeur mah badana kateumrag terus dekatindihan. Mangka-mangka tangtungan Pajagra teh teu beda we ti anak gajah. Aduh. Pak Guru. Ki Badra gegelegepan. Teu beda we ti nu ti teuleum ngarasa eungap nu lain di kieuna. Ren. Nah, bantuan aing. Pajagra nyentak bari gurinjal hudang. Tapi teu terus cengkat, kalah kagek we manehna diuk gigireun Ki Badra anu masih keneh nangkara keneh. Bari leungeun teu leupas ngeukeweuk calanana. Bantuan naon Pak Guru? Ki Badra bari ngagurinjal hudang. Red ka guruna anu keur aniprek bangun beurateun ku bujur. Wah kata tanya. Ieu kolor aing pegat teu panaliankeun. Manawi teh naon? Ki Badra ngahehe. Walah kacecengiran sia. Buru-buru cangreutkeun. Pajagra nyentak deui bari ngadilah ka Ki Badra. Burileng. Teu beda we ti mata heulang. Si horeng teh. Waktu tadi badana pateumrag jeung Ki Badra ari berat teh. Tali kolorna pegat. Atos Pak Guru. Ki Badra ngaheh deui. Barang manehna anggeus nalikeun tali kolor guruna. Teu kalis ku disentakan. Keukeuh we ngahehe. Teu kuat nahan atuh da. Teu kuat teu tali kolor make pegat. Cecengiran bae sia. Kadeukeun teh bedog sia. Tuh, bedog aing gubuk. Pajagra terus-terusan sesentak. Ngarasa geuleuh. Ku peta polana nu jadi murid. Lain milu ngenes. Ieu mah kalah ka nyeungseurikeun. Kanggo naon Pak Guru? Ki Badra da ngarasa reuwas oge. Sok sieun dikadekeun kana huluna. Sieun dipake meupeus keuyang pang-pang nama. Katamah deui manehna ngadon nyeungseurikeun. Siga pisan nu teu milu mangjorikeun. Ai. Si Ani urang karepuk. Pajagra nyentak deui bae. Bari tanta parah deui seret we. Bedog Ki Badra dipaut tina sarangkana. Atuh geus kitu mah beulenyeng we. Ki Badra nyokot bedogna Pajagra anu tadi ngacleng ka sisi kebon awi. Dan kapok keneh Jagra. Adi ngahehe. Barang kadenge ucap-ucapanna Pajagra nu deuk ngarepuk ka manehanana. Wah, tungnya capek sia buntung. Tacan boleh dulu. Pajagra bari malangkeun bedogna hareupeun dada. Paur jol-jol ditumuk we ku leungeun buntung. Nyasor atuh Jagra. Andi bari serat we mesat siku-sikuna. Sabios Mang Tasim, teu kadah ilu biung, tingalikeun we nya. Andi saterusna nyarita ka Mang Tasim. Lantaran kabireungeuh geus maju pikeun nyang hareupan Ki Badra nu harita geus aya di gigireun Pajagra. Geura tadah tuh buntung. Pajagra ngagentak luncat, bari nyabetkeun bedogna. Ki Badra nya kitu keneh, nyarebat di gigireun guruna. Rada bungah oge, lantaran Mang Tasim teu tulus maju pikeun nyang hareupan manehanana. Mending oge milu ngarepuk jeung tinimbang kudu makalangan patutunggalan mah. Lantaran kaijir yen manehna moal tahan. Hep, tarima ya Jagra. Ani ngagentak ngagerakeun siku-sikuna. Tang. Dua bedog ditakis ku siku-siku. Serepet. Siku-siku ngolebat ka kenca. Ngabarengan ngangsrotna suka tuhu nyerong enca. Dina gerakan cacar bolang. Lompat ka mana oge ditarok ku batok sia teh buntung. Pajagra sanggeus nangarempod nyingkahan congo siku-siku. Ngagentak ngaheumbatkeun deui bedogna dibarengan jeung ku Ki Badra. Tapi teu kira-kira ngaranjugna. Lantaran kabireungeuh congo siku-siku teh geus nyerepet balik deui. Sedengkeun bedog manehanana masih keneh ngangkang di luhur. Begituna gentak manehanana ngejat ka tukang. Nya kitu deui Ki Badra. Tiba baranting mundur pikeun nyalametkeun beuteungna. Tapi gerakan Ani teu kandeg. Manehna kalawan ngagunakeun kacepetan nu luar biasa. Nepi ka teu bisa dituturkeun ku panenjo. Sakilat manehna ngagunakeun gerakan panggal muih. Nyaho-nyaho.
beletuk bae. Cirah pajagra katut Ki Badra ditakol ti tukang kucong siku-siku. Aduh. Pajagra ngagoak nyeri jeung reuwas we. Yung. Ki Badra nyeleuweung sarta pangacianana ngadadak kabur. Anu ngajadikeun manehanana teu puguh polah. Gerat ani ka hareupeunana breh we. Lawan-lawanna keur pada ngadang heungak ka tukang sarta beungeut-beungeutna semu murilit ka tukang. Teu anta parah deui. Jebron. Dengan buntung ngahancak dadana pajagra. Hiu, cedak. Dampa suku ani anu belah katuhu dipake nejeh beteungna Ki Badra. Duanana gerung ngabarengan badana nu pating koleab ka tukang. Blak we. Duanana nang karak bengkang. Mun pajagra terus ngajehjer bari nyebrotkeun getih hirup tina sungutna. Ki Badra mah ngadon lalang sudan bari gogolok-gokan ngaburusutkeun eusi kadut. Kudu nepi ka kitu wae meureun. Kakara meureun ngarasa kapok. Andi bari ngoloyong nyampeurkeun jangdana anu keur ngariung jeung sababaraha urang muridna Mad Tasim. Alah. Moal kitu kieu Kang Andi. Jangdana nanyakeun, manehna ngarasa hariwang oge sok sieun pajagra katut Ki Badra terus misan. Ku kituna pasti urusanana bakal kapapanjangan. Ulah-ulah manehna oge bakal kabaud kababawa. Moal jangdana. Wajar we diwarasa kitu mah tuman. Kana nyawa batur teh maning ngahahangun aker. Ani bari ngararet kalebah pajagra. Memang teu salah caritaan Ani teh. Harita keneh oge pajagra terus ngulisik nyah matana beunta bari gigisik kawas anu hudang sare. Manehna humarurung ngararasakeun kanyeri dina dadana. Ret ka Ki Badra nu geus eureun babalongkenganana. Keur cindeluk we bari pupuringisan. Teu loba omong deui sumawana mun deuk ngareret kalebah anu keur ting rariung. Jurung kunung pajagra nangtung sarta terus we ini tidinya bari rumanggieung. Ki Badra atuh ngagentak nuturkeun. Murid jeung guru pairing-iring bari taya nu lemek. Komo pajagra mah lain deui ngarukna. Ngalaman apes teh kabina-bina nepi ka diragrageun mutlak ku budak satepak. Bari lempang teh teu boleh ngageremet hayang bisa males ka nyerina ka Andi anu geus nyata-nyata ngajadikeun manehna pacundang ngarandapan wiwirang di pakalangan. Geus karuhan pajagra katut Ki Badra arinit. Andi jeung jangjana pok deui pamitan ka Mad Tasim. Leos bae ninggalkeun nu keur ting rariung. Langsung muru jalan pengkolan anu ka Pasir Banteng. Saterusna duana ngagerdig deuk ka Panenjoan. Hayang geragok tepung jeung Aki Surdi. Geus bogoh ceruyuk mah mani geus asa dina bibir panon. Piraku teu sonoeun lantaran geus sakitu lawasna ku manehna ditinggal-tinggalkeun. Kan sadang sadayana. Waktu karna lahaloho kanu keur galungan. Sanyana mah lain ngahaja-haja teuing. Harita teh manehna keur ngagedig we mapai jalan gede. Ret kebelah kenca aya nu ting serebet lalumpatan. Murid-muridna Mad Tasim dumeh ngadenge guruna keur padungdung di kebon awi. Karna bet ngarasa penasaran. Hayang nyaho, nah aya naon. Ongko di pangpang nama mireungeuh aya nu luis-luis ngolebat ke jero lembur. Piaraanana Jang Husen anu melangeun ka imahna. Harita teh keur ngobrol we di imah babaturanana. Ngadenge aya ribut-ribut, ngagentak we manehna balik teu sirikna ti babaranting. Teu talangke bus bae karna ka jero lembur. Imah-imah teh tacan sakumaha gegekna. Tumpa tempo neangan nu herang tadi bet teu tembong kalangkang-kalangkangna acan. Ngadenge nu blaglug di kebon awi, heg kumanehna disampeurkeun. Ari breh teh anu keur galungan. Matak ngagebegna teh manehna mireungeuh Andi aya di dinya. Begituna gancang we manehna balik deui.
Be, mun kanyahoan teh. Manehna piraku we teu dicerak lantaran geus rumasa kakaburan ti lemur hujung ninggalkeun nu jadi pamajikan. Alusna Andi teu nempoeun lantaran perhatianana keur manco ka Mad Tasim. Malah saterusna mah kapan manehna teh ngabelesat nulungan Mad Tasim anu sasatna teu walakaya. Karena saterusna ngagedik deui di jalan gede. Maksudna deuk ka Gajah Ngambung, deuk manggihan anak buahna. Tigadog keneh manehna terus we ngambah jalan gede ka Bojong Salam. Henteu milemburan lantaran ngarasa paur bisi Pasaranog jeung Andi atawa jeung Wijana. Tidinya kebat ka Nagara Tengah, kajen ngajauhan we dapon salamet. Kabeneran ari Srog ka Tarogong, ari Kurunyong we wahon kaleleskeun. Atuh celak we manehna milu ukur semet leles. Tidinya manehna gedik deui terus mapai jalan gede. Lantaran maksudna mengkolna deuk ti lebak jero ngaliwatan tetelar Gunung Kaledong. Tidinya beras we ka Gajah Ngambung. Harita ge sanggeusna kaluar ti lemur. Mad Tasim terus we ngagedik mapai jalan. Puguh kahayang nama mengkol ngatuhu mapai jalan anu ka Pasir Banteng. Rokaya lantaran loba kahariwang teh. Upama engke nepi ka panenjoan piraku we teu pada ngepung. Didinya teh loba babaturanna Andi. Piraku we teh nu apaleun. Atuh di Batu Gede aya Sukri nu direbut bebenena ku manehna. Mun manggihan manehanana ku kulunuan sorangan. Piraku we teu dianjingan ku urang lembur. Dikarepung teu beda we ti kana begu. Puguh ge. Nu loba dosa mah salilana ngan dikukuntit ku karisi, ditutur-tutur ku kapaur, sarta diudag-udag ku kahariwang. Ti heula teh waktu manehna geus aya di lemurna, sababaraha kali diajakan ku Pasuta deuk dibawa nyaba ka Cicapar. Nyaeta pikeun anjang sono ka Gumilar. Bari sakalian menta dihampura. Tapi karena keukeu we mugen, basana capek keneh. Ke cenah geus bener-bener reureuh ge tangtu manehna bakal indit ka Cicapar. Tapi nyaeta di dago-dago teh kalah ti Lowo. Karena kalah ka Jongjon we siga nu mapohokeun. Ari heg diingetan kalah ka ngabedeb. Komo mun nu ngingetanana Mirah mah atau Umi. Da teu sirikna nyentak-nyentak we bari ti popolotot. Lantaran ari hatena mah keukeuh embung ngadatangan ka Cicapar teh. Bakuna mah ngarasa era nyogrogeunaana. Sanajan bener pihak Gumilar geus pasti bakal ngahampura kana kasalahanana. Puguh we. Antukna mah Pasuta teh jadi leungit kasabaranana. Darbae karena digeleneng bari diweweleh. Karena atuh make ngarasa teu ngeunah sagala. Sabab geus dewasa masih keneh ngarandapan panggeleneng tinu jadi kolot. Dak kemanehna nembal sarta nyarita terus terang yen moal daek ngadatangan ka Cicapar. Ditembal kitu komo Pasuta teh jadi kahudang amarahna, boga rasa dilawan kudu jadi anak. Antukna pisan karena diesek-esekeun. Pokna teh abongkena warahan deungeun-deungeun. Boga anak lalaki teh ku teu kabeneran teuing. Basangkal bedegong dibeakeun ku sorangan. Ulah bebekan kitu atuh abahna. Namek-mahamek we. Teu hade mamawa anu ka tukang-tukang. Keun sugan. Lila-lila oge mahanana dahikeun ihnit ka Cicapar. Maeroh ka cida teu panujueunana. Salakina nepi ka nyengklek-nyengklekeun kitu. Daekeun kumaha? Geus pugu geuning. Be kitu tah pokna. Pasuta kalah ka muncereng ka maeroh. Da nya basangkal budak teh. Abong kena lain meunang ngawarah kami. Percuma kebeleg anak oge teu nurut kanu jadi kolot mah. Ari abahna sok kateterusan kitu. Maeroh nembal bari ngararet ka Karna anu keur ngaheruk. Lain deui ting sareseta kana hate bareng ngadenge pok-pokana nu jadi bapa sarupa nu geus luluasan. Cicing eroh. Geus puguh budak basangkal. Ayo we dipangmeunangkeun. Lain kalah kata mah balik gitu peta teh.
Matak tamaman tangguh le. Pasuta jadi nyeuneu bener-bener ka Maeroh anu dianggapna tindakanana salah kabina-bina. Ai lain mang meunangkeun abahna. Mageus gandeng. Montong pipiluan. Pasuta gancang ngagantawang. Bari panonna mani muncareng-muncareng we ka Maeroh. Geus bogoh budak ramijud kitu. Ayoh we dibere hate. Nyana bakal pikieun mah. Sasatna ngawiwirang nu jadi kolot. Kokodoreun teuing tila teh, make disusul-susul. Jebrok geus. Pasuta ayeuna mah bari ngareret ka Karna anu keur tetep ngeluk. Nah, da abdi oge abah upami teu dipaksa ku wijana mah da moal wangsul. Karna nembal bari ngareret ka Pasuta. Geus kitu luk deui manehna tungkul. Duh lu eta. Kadeng ero ucap-ucapanana nyajor we deuleu rek mantok deui mah. Na bakal dihalang-halang gitu. Pasuta nafsuna asa kasundut seolah-olah dilawan kudu jadi anak. Mangga abah ayeuna oge abdi bade indit. Karena bari jung we cengkat tina diukna. Bener-bener manehna deuk ingkah timahna. Aduh, ulah kitu kana. Ulah kitu, cing karunya ka emak. Tong digugut teuing caritana abah mah. Ulah Ujang, ulah indit deui. Maeroh gentak ngarontok ka Karna. Ngahulag bari midangdam. Dua leungeunna mani teu papareket muntangan nu jadi anak. Mangga tiasa mah. Abdi ayeuna kedah indit deui. Margi abah mah da tos teu kersaeun dicicingan ku abdi. Karena bari sateka pola merosotkeun leungeun indungna. Tapi teu beunang lantaran Maeroh kalah ka beuki pageuh pisan ngarangkulna. Ulah Ujang, cing karunya ka emak. Tong digugu teuing abah mah Karna. Tong digugu. Adatna nu keur nafsu mah. Maeroh keukeuh ngahalangan. Kanca dangu Mirah jeung Umi nu ti tadi oge araya di dinya. Ngagentak maruru ka Karna. Gup gap duanana maruntangan. Bari ting salegruk ceurik pada ngahulag supaya lanceukna ulah nepi ka luluasan indit deui. Ngan Widarma jeung salakina Mirah ukur ting hararuk we teu wanian ngaluarkeun kecap naon-naon. Sanajan ari masing-masing hatena mah teu mikeun lamun Karna kudu incah deui timahna. Keun bae antep montong di puntangan. Mana kitu oge moal ngagugu kana papatah nu jadi kolot. Pasuta nafsuna lain jadi leler, wajengkang we manehna kapangkeng. Kubrag. Setengah nu ninggangkeun maneh kana pangsarean. Terus ngabebengkang. Bari amarahna mah masih keneh ngagugudag. Ari ras mikiran nu jadi anak mana ku teas-teas ting hatena. Jeung tinimbang daek indit ka Cicapar kalah ka deuk indit deui. Nu tinggal di tengah imah Maeroh jeung Mirah katut Umi. Jongjon ting salegruk. Widarma atuh jeung salaki Mirah ari geus eueuh Pasuta mah. Duanana ting teteyep nyampeurkeun Karna. Gek diuk gigireunana. Terus ting galendut mapatahan Karna. Babakuna mah ulah luluasan. Anas eta Pasuta kitu pok-pokanana tadi. Biasa nu keur diranjah ku amarah mah kawas nu nya teu nyaah kanu jadi anak. Tapi eta teh ngan sakadar dina biwir. Moal terus kana hate. Cenah cek paribasa oge. Sagalak-galakna macan. Moal nepi ka nyatu anakna. Karena dirarentog di papatahan teh. Saharitaeun mah ngagugu. Koloyong bae ka pangkengna terus ningkep maneh. Nepi kaburi teu bijil-bijil. Pentingna nya kitu keneh tetep we ngadempes. Ditawaran dahar oge gideug teu daekeun. Pisukna waktu si imah harudang sarta kalaluar deuk ka cai. Karna mah teu temong bijil ti pangkengna. Disangkana mah meureun sungkaneun buru-buru ka cai maklum keur sarusut kitu ngarasa hoream lamun deuk hudang teh. Tapi barang panon poe geus nyorot sedeng karna teu can hudang keneh kakara ku Maeroh ditempo ka pangkengna.
Ari kasampak teh ngan kari anggal we. Jelemana mah geus eueuh tina tempatna. Bogo we. Lain deui maeroh hari beus-beusna. Cirilik ka hareup, koleng ka tukang. Bari gerak-gerok kakarna. Tapi taya sora nu nembalan. Banyang diteang ka cai bisi keur mandi keneh. Tapi tetela di dinya oge eueuh. Balecet di ka imah. Nyampak Widarma Umi anu memang nasa imah keur kekotetengan pada neangan. Torojol Mirah datang dituturkeun ku salakina ting torojol lantaran ngadenge ribut-ribut. Maeroh mah teu anta parah deui gauk we midangdam bari nyambat-nyambat kakarna. Katulanan mak, wah kang karna teh nuju ka jamban keneh. Mirah nyarita ka Maeroh. Wah Mirah, wah kumaha ge? Geus diteang. Duh nana, meni tega-tega teuing ka mak teh. Maeroh nembalan bari midangdam. Nuju ka tatangga painten mak. Mirah bari luak liuk nempoan. Salekina mah si tadi oge geus ngabalecet nanyakeun ka tatangga-tatanggana. Bisi kaanjangan ku karna. Moal Mirah, tajan kanyahoan hudang sinana teh. Ari ditempo geus eueuh ti pangkengna. Tah atuh nu kitu teh abahna. Kah nu teh nyaho ka anak teh. Maeroh saterusna nyalahkeun ka Pasuta. Nya kitu nyaritana teh bari dibarungan ku midangdam. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran indung ka anak. Gede ku gedena, najan burung palung oge. Carek ku bilanganana tetep we nyaah. Tong nyalahkeun ka kami atuh Eroh. Pasuta kalah nyentak. Geus puguh kitu kahayangna pan. Nya alus we, mending nyingkah. Sangeuk kami mah kacicingan ku anak nu basangkal. Pasuta di luar nama bener-bener kaos anu geus luas. Tapi ari batin mah teu kitu. Buktina harita oge manehna terus ngagejilig. Terus ngagejilig turun ti imah. Loyong nyamperkeun Widarma. Maksudna deuk dibawa pikeun neangan karna. Sugan we kasusul keneh deket-deket. Sedeng Maeroh masih keneh terus midangdam. Bari nyambat-nyambat ka karna anu memang geus jauh ti imahna. Adi-adina nya kitu keneh ting salegruk. Ngabaturan indungna. Sedengkeun tatangga-tatanggana geus mimiti rabul nyalampeurkeun. Ngarasa kaget. Dumeh ngadenge Maeroh midangdam antep-antepan. Kanca dangu pang nepi ka beurang. Pasuta katut Widarma tacan mol-mol keneh ka imah. Nyusulna teh ngagunakeun jalan kampung. Tempo-tempo nyorang jalan torobosan. Maksudna langsung deuk ngadongdon ka panenjoan. Sugan we karna teh mangpretna kalebah dinya. Lantaran kapan ti heula oge kapanggihna teh ti daerah eta. Bari sugan papanggih jeung Andi deuk sakalian dipentaan tulung pikeun ngabantuan neangan. Bogo we nya moal kapanggih. Lantaran karna mah ngablesatna ngagunakeun jalan gede. Harita oge manehna dina wanci manceran teh geus ngaliwatan tetelar Gunung Kaledong. Terus ngagedig mapai-mapai suku Gunung Haruman. Nu lila-lila mah manehna anjog ke Gajah Ngambung. Kuncung-kuncung teh kapademukan Bahrowi. Tapi lain deui ngajenghokna. Lantaran kasampak teh kosong. Taya saurang-urang acan. Didinya karena terus mudun deui. Terus ngambah jalan nu berasna kati saat. Susuganan Bahrowi sabaturna aya di dinya. Bubuhan di Cisaat aya Imah Ardasim. Bari sakalian deuk nepungan Nyi Enoh. Nepi kalebah pengkolan anu berasna ka lembur. Karena ngarandeg heula ngadedengekeun. Tapi tetela di lembur teh jempe. Kawasna bae Bahrowi jeung nu sejena memang eueuh di dinya. Tapi sanajan kitu karena deuk nyoba-nyoba we ngadatangan Imahna Ardasim. Kakara oge sukuna dilengkahkeun ngadadak kareret ti jalan anu jolna ti Batu Gede. Rentang-rentang aya nu laleumpang duaan. Sabrehan oge geus bisa dipastikeun yen nu keur laleumpang teh bapana jeung Widarma. Geus teg we dina hatena.
Pangna bapana jeung Widarma ngalantok kapal bahdinya teh tangtu keur nyusul-nyusul manehanana. Kukituna karena teu ngalobakeun di pamolah. Lah teh manehna ka jero lembur. Terus we ngabelecet mapai-mapai sisi maksudna mah deuk ka lembur Batu Gede. Tapi nya kitu bari sasalingkeran. Geus anggang kakara manehna ngajorelat ka sisi jalan. Heg nempo ka tukang. Tetela bapana jeung Widarma teh geus teu tembong. Taksiran bae geus asup ka jero lembur. Atuh geus kitu mah gajleng we karena ka jalan. Terus we ngabalecet teu sirikna notog-notogeun maneh. Anjog ka Batu Gede, terus we mengkol ka kenca mapai jalan torobosan. Alusna teh manehna teu mengkol nu brasna ka Panenjoan. Cacakan lamun manehna make jalan eta geus tangtu bakal pasaranog jeung Andi katut jangjana. Tadi teh waktu Pasuta jeung Widarma anjog ke Panenjoan, terus bae ngadatangan imahna Aki Surdi. Kabenaranana teh Andi jeung Jangdana geus nyampak atuh darak-dak we. Widarma nyaritakeun maksudna nyaeta keur maluruh karna. Nyaeta nu keur waktu tadi mah tayalian anu kawentar si Jakalara teh. Woguh we. Tumrapna ka Andi mah lain deui ngagebegna. Mana horeng si Jaka jeung Karna teh eta keneh jelmana. Kagetna eta kapan wijana teh keur waktu tadi. Sajabana ti maluruh si Jaka teh oge bari jeung maksud neangan Karna. Kukituna sapok-pokeun manehna deuk ngabejakeun yen si Jaka alias Karna teh saestuna kumanehna oge keur diteangan lantaran ninggalkeun pamajikan di lembur hujung. Tapi ngadadak ras inget yen kitu peta teh kurang hade. Anu mata kapaksa we hatena jadi murengked teu terus dikedalkeun. Waktu Pasuta jeung Widarma arinit deui. Andi mah teu milu bareng lantaran pamikirna bisi mata kiras ka Karna. Ieu sababna nu matak Andi mah inditna pandeuri nyusul ka Cisaat. Lantaran tadi Widarma bebejana teh rek kadinya. Ngan nyaeta waktu Karna ngabalecetna terus mengkol ka jalan torobosan. Da cacakan lamun langsung ngamah jalan anu ka Panenjoan mah pasti bakal pasangrok jeung Andi anu harita dibarengan ku Jangdana. Dasar atuh masih keneh panjang lalakona. Karena kalawan teh halangan harungan terus we kebat ngambah jalan anu brasna ka Tanjung Pura. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.